sadayana, dina kesempatan ieu kami bade nampilkeun presentasi ngeunaan sabilulungan. Hiji ajen budaya Sunda nu penting pisan dina kahirupan sapopoe. Sabilulungan hartina gotong royong, babarengan ngelakukeun hiji pegawean pikeun ngahontal tujuan sarua. Dina budaya Sunda, sabilulungan teh henteu ngan ukur nalungan batur, tapi oge wujud rasa silih asih jeung silih asuh. Wujud sabilulungan dina kahidupan. Pamilon tilu, sabilulungan bisa kapanggih dina rupa-rupa kegiatan seperti hiji ngarumakeun tatangga anu keur boga hajat, 2 kerja bakti beresin lingkungan, 3 nulung jalma anu keur kagungan kasusah, 4 gawe babarengan dina organisasi sekolah atau masyarakat. Ku sabilulungan pagawean nu berat jadi luwih hampang. Manfaat sabilulungan diantarana ngawangun rasa kebersamaan, ngajaga silaturahmi dina masyarakat, ngarenjatkeun rasa tanggung jawab jeung kapedulian, mewakilkan jati diri urang Sunda nu santen jeung ngahargaan batur. Ituna sabilulungan teh penting pisan pikeun dijaga dina kahirupan urang. Lamun masyarakat kompak, sagala pasualan bakal leuwih gampang dibereskeun. Urang terus ngamumule budaya sabilulungan. Atur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.